Qala muallifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam kudu nganyahokeun anjeun ayyuhal waladu hai eling-eling budak, wal muhibbu jeung ari anu mika nyaah mika resep, al azizu eta anu mulya, atola muga manjangkeun saha Allahu Gusti Allah bako kana hirup anjeun, bitaatika kalawan taat anjeun, wasalaka jeung muga ngaleumpangkeun Allah bika ka anjeun sabila ahibbaihi kana jalan pirang-pirang anu mika cinta ka Allah, anu mahabbah ka Allah. Inna mansuron nasihati, saestuna ari nyebarkeunana nasehat, yuktabu eta ditulis itu nasehat, min ma'dinir risalati tina pirang-pirang perhiasan risalah, inkana saestuna kabuktian qad balago eta nyata tos tepi ka anjeun minhu tina itu nasihat, naon nasihatun nasehat, pa ayyu hajatin maka anu mana kabutuh laka ka anjeun, binasihati dina nasehat kami, wa alam yablugho jeung yen henteu tepi itu nasehat jeung lamun henteu tepi itu nasehat ka anjeun, pakul maka kudu ngucap anjeun li ka kuring, mada kana naon, hasolta tos hasil anjeun pi hadihi sinina kana ieu pirang-pirang taun, almadiyati anu tos kalangkung. Ti dieu ngawitan tina i'lam eusina mah ieu Imam Ghazali teh ngadoakeun ka si Wahid teh ka hiji jalmi hiji santri teh anu nyuhunkeun, ayyuhal waladu hai eling-eling budak, min jumlati ma eta tetep tina sajumlahna perkara nasoha anu tos nganasehatan bihi ku itu emma saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ka umatna Rasul, qauluhu ari dawuhan Rasul usina dawuhan Nabi alaihi salam, lapad alamatu iradillahi ta'ala dugi ka rengse, alamatu iradillahi ari ciri na ngabalieur Allah, ta'ala mahlur Allah, anil abdi ti hiji abdi, istigoluhu eta katungkulna itu abdi, bima ku perkara la yaknihi anu henteu manfaat itu emma hi ka abdi, wa innam ro'an jeung saestuna ari hiji jalma, dahabaj eta poho naon saatun sawaktu, min umrihi tina umurna itu eman, fi ghairi ma dina salianti perkara, khuliqo anu tos didamel itu emma, lahu pikeun itu eman, minal ibadati tina pirang-pirang ibadah, la jadirun yakin pasti, antatula kana yen lila alaihi ka itu eman, hasratahu kana rugina itu eman, waman jeung saha jalma jawaza anu ngaliwat eman, al arba'ina kana 40 tahun, walam yagliba jeung barina henteu ngalindih
naon khairuhu kahadeanana itu man ala sarrihi ngelehkeun kana kagorenganana itu man palyatajahar maka supaya cawis-cawis itu man ilan nari kana asupna naraka wa fi hadihi nasihati jeung eta tetep tina ieu nasehat kifayatun ari aya kacukupan li ahlil ilmi pikeun ahlina ilmu. Ayyuhal waladu hai eling-eling budak an-nasihatu ari nasehat ari nganasehat sahlatun eta teh gampang wal muskilu jeung ari anu hese mah qabuluha eta narimana itu nasehat li annaha karna saestuna itu nasehat pimadaki muttabi'i dina perasaan jalma anu nutur pimadaki muttabi'il hawa dina perasaan jalma anu nuturkeun hawa atau kahayang murratun eta teh pait idal manahi karna ari pirang-pirang larangan mahbubatun eta teh anu dipikaresep pikulubihim dina pirang-pirang hatena itu muttabi'il hawa wa alal khususi jeung eta tetep kana khusus liman pikeun jalma kana anu bukti itu man talibal ilmi eta anu neang ilmu ar-rasmiyyi anu bangsa dohir wa mustagilan jeung katungkulna itu man pi padlin nafsi dina ngautamakeunana diri wa manakibid dunya jeung dina carita-carita alusna dunya fa innahu maka saestuna itu man yahsabu eta nyangka itu man annal ilma kana saestuna ari ilmu al mujarroda anu dikosongkeun tina amal lahu ka itu man sayakunu eta bakal bukti itu ilmu najatuhu eta jadi kasalametan man wa kholasuhu jeung tegasna mah kasalametan man pihi dina itu ilmu wa annahu jeung saestuna itu ilmu mustagnin eta anu henteu butuh itu ilmu anil amali tina ngamalkeunana wa hada jeung ari ieu i'tiqadul palasipati eta patekadanana kaum polasipah geus mah nekadkeun bahwa ilmu nu teu diamalkeun teh eta bakal nyalametkeun ka dirina jaga kitu cenah nya. Jadi cukup ku boga ilmu na wungkul oge bari teu diamalkeun eta mah patekadan kaum polasipah. Subhanallahi maha bersih dat Allah al-adimi anu mulya la ya'lamu anu henteu apal naon hadal magruru ieu jalma anu katipu annahu saestuna tingkah kalakuan hina hasola dina nalika ngahasilkeunana itu magrur al ilma kana ilmu idlam ya'mal karna henteu ngamalkeun itu magrur bihi kana itu ilmu yakunu tah bakal bukti naon hujjatun al hujjatu hujjah alaihi ka itu kana itu ilmu kadan eta leuwih kuat eusina mah anu teu diamalkeun heug boga ilmu eusina mah kumaha
boga ilmu heug teu diamalkeun maka eta ilmu teh bakal jadi hujjah jaga kalawan hujjahna anu kuat. Kama saperti perkara qala anu parantos ngucap saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saddun nasi ari pangbanget-bangetna jalma naonana adaban siksana yaumal qiyamati dina poe kiamah, alimun eta teh jalma anu boga ilmu la yanfa'a anu henteu ngamangpaatkeun hu ka itu jalma nu boga ilmu teh saha Allahu Gusti Allah bi ilmihi kana ilmuna itu alim. Waruwiya jeung diriwayatkeun saha annal Junaida saestuna Syekh Junaid qaddasallahu sirrahu ru'ya eta diimpenkeun itu Syekh Junaid fil manami dina waktu kulem ba'da mautihi dina sabada pupusna itu Syekh Junaid. Faqila maka dicarioskeun lahu ka itu Syekh Junaid, mal khobaru eta naon ari beja ya Abal Qasim hei Aba Qasim. Qala teras ngucap itu Aba Qasim, tohat tos lebur naon tilkal ibaratu itu pirang-pirang ibarat, wa faniyat jeung ruksak naon tilkal isyaratu itu pirang-pirang isyarah, wa manafa'a jeung henteu mangfaat na ka kami illa ruqai'atun kajaba pirang-pirang salat 2 rakaat. Rokana anu migawe kuring atau anu migawe kami ha kana itu ruqai'atun fi jaufil laili dina tengah-tengah peuting. Wallahu a'lam bishawab.